Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi teh Jaka Lesmana, abdi di kelas 12 IPA 3. Abdi di dieu bade ngadamel es campur. Tingali we video abdi. Es campur nyaeta salah sahiji minuman khas Indonesia nu cara ngadamelna ku nyampurkeun buah-buahan jeung sirup amis. Biasana rasana amis jeung asem. Bahan-bahannya nyaeta buah gedang, buah alpukat, buah naga, cai gula, nata de coco, susu saset anu bodas, cai bodas anu tiis, jeung es batu. Cara ngabuatna nyaeta mimiti bahekeun es batu dina wadah. Tuluy belah buah naga, asupkeun kena tempat make sendok we. Saterusna belah buah alpukat, asupkeun kana tempat make sendok deui. Geretan buah gedang asupkeun kana tempat. Campurkeun cai gula kana tempat. Campurkeun deui cai bodas,
campurkeun susu saset anu bodas. Aduk esna kita nyampur. Aduh, aya nu kapohoan bahanna nata dekokona can diasupkeun.